wajahna siga panon poe moncorong serap. Amin atuh. Aya jalma di akhirat teh Bu nu siga rembulan, caang moncorong. Siapa mereka? As-sholatu waqtiha, salatna nu tepat waktu. Ngong adan langsung salat. Engke raraina di akhirat siga rembulan. Aya jalma anu raraina engke di akhirat teh ngabeleg-beleg hideung siga bujur katel Bu. Hideung geus eta mah. Sok sanajan di alam dunia raraina burucak burinong rancunit meleunang unyu-unyu glowing. Lamun salata di engke di akhiratna bakal ngabeleg-beleg. Naudzubillah ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Tapi cek Nabi, hei sahabat, jangan kalian menjadi golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah mereka yang tidak akan ditatap wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saha nu moal dipelong banget aku Allah, jalma nu ninggalkeun naudzubillah min nu ninggalkeun salat mah boro-boro aya warnaan dipelong oge henteu ku Allah. Matak ibu bapak kaum muslimin perhatikan sholatnya diperhatikan ku Allah. Tong ngaheureukeun kana sholat bisi Allah ngaheureukeun kana kehidupan urang. Insyaallah orang lima ahli-ahli sholat sadayana amin atuh. Matak mun ngong adan teh buru-buru sholat siga di Mekah Bu dangukeun. Di Mekah mah kantos ka Makkah. Insyaallah urang ka Mekah sadayana. Katingal ieu nu bakal ka Makkah. Ieu wajahna teh siga Ka'bah. Hararideng. Insyaallah imah hararideng. Mun hideung oge hideung cikopi diical di parapatan, hideung nyari ditinggal kokolebatan. Bakal ka Mekah. Di Mekah mah Bu, lamun ngong adan teh nu dagang teh langsung eureun. Sok sanajan keur transaksi. Abdi pengalaman, abdi nanyakeun barang. Haji, kam hada sabaraha ieu? Ngong we adan. Pan adan Mekah mah halus. Allahu Akbar. Adan Mekah diusir abi haram solu adan ieu sabaraha solu ieu cek abi teh duit ya duit money fulus haram ruh salat teu butuh kana duit abi naon sababna keur transaksi ngopi ada di Madinah oke gitu adan Madinah Allahu Akbar weh adan di dieu Allahu Akbar asyhadu an asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyetrum mikna asyhadu. Tah urang mah ngupingkeun ada nu kitu teh lain sarolat ngadon ngomongkeun nu adana. Sok ngaku. Saeta nu adan mun kaluman aing ngadengeuna astagfirullahalazim. Geus ada pujian Rabbana ya Rabbana dalam nama huzana. Eta teh bari ngaraceleng huntuna teh. Sok sanajan nu adan teh aki-aki, sok sanajan pales eta teh panggilan di Gusti. Sarola pentingkeun, ngameh naon? Ngameh hirup dipentingkeun ku Gusti. Insya hiji cenata nalika urang tambah usia sesakeun yuswa urang manfaatkeun jatah umur urang teh pake beramal terutama amalan sholat. Nu kadua perhatikeun deui nya eta amalan paling gede nya eta amalan neangan sholat tungkul teu cukup da wajib neangan ilmu oge sabab ilmu nu bakal nyampurnakeun sholat urang sabab ilmu anu bakal nepungkeun hate jeung diri urang ka Allah saalus-alusna sholat tapi lamun teu make ilmu nonsen overdongkrak. Halo matak cingna resep
ngaos atuh cing sopan cing rarasang ngaji ari ngaji mah boro-boro ibu bapak kaum muslimin datang can datang oke kakara niat geus beak dosa-dosa urang teh man intaqala liya ta'alamal ilman ghufira lahu qabla ayah tua man cing saning jalma intaqala nu ngalengkahkeun eta si iman liya ta'alamal ilman karena rek neangan ilmu gufiro maka Allah bakal ngahampura lahu ka eta jalma qabla ayah tua saatan eta jalma ngalengkahkeun dua sampean anak rek ngaraji jalma anu rek ngalakukeun amalan thalabul ilmi mah can ngalengkah tos nguruluk dosa-dosana ti mimiti mun-munan jeung ketomena dugikeun ka dampal sampean jeung roroleheun anak tuluy eta jelema teh ngaji setiap lengkahna bakal jadi amal kahadean 10 amalan ku Allah bakal dibere jadi kahadean 10 dosa ku Allah dihampura dina dirina alhamdulillah bahkan cek Nabi man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a cing saning jalma nu kaluar ti imahna rek ngararaji fa huwa fi sabilillah maka eta jelema sarua jeung jihad fisabilillah alhamdulillah tuluy manehna teh datang dari yuk dina pangajian semakin lama mereka duduk maka semakin banyak amalan pahala jang maranehna semakin loba dosa nu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kabeh jadi barokah obokna jadi barokah emamna jadi barokah hitutna oge jadi barokah mata kamun keur ngaji aya nu hitut tong riweuh eta teh keur ngalap barokah nu ngambeu mun bisa mah tong ngomongkeun sesep we da eta teh bau barokah matak jalma nu resep ngaji mah gede hidayah ti Allah manya resep ngaji gede hitut atuh gede hidayah ti Allah komo lamun bisa ngayakeun pangajian siga kieu siga Pak Haji ieu teh bakal jadi amal amin atuh ieu teh bakal jadi amal pan ieu teh teu make duit saeutik ieu teh make duit loba betul tidak? Tah tenda menang nyewa panggung menang sound system menang dai nanang menang menang nyewa emang aku cowok sewaan itu make duit setiap duit itu dikeluarkan jang pengajian itu bakal jadi amal bakal jadi saksi di yaumul kiamah semakin loba pengeluaran anak semakin gede barokah di akhiratna mata Pak Haji jeung Ibu Rama Neng Ratu mun hayang gede barokah jeung tabungan tong leutik mereka daina tapi da imah alhamdulillah terbagi amplop nu penting mah ikhlasna pan ngaji teh tujuanana rek neangan amal pan teh keur ngobrolkeun amal nah jadi kana amplop atuh mending kitu-kitu teuing halo barudak kulan atuh cing sopan kalian teh nah barudak di geruang ngajawabna beut euy sabab ngupingkeun mamahna di geruang ku salaki ngajawabna tah eta kulan kasep barudak cing raresep ngaos nya mun tiasa mah masantren di Ajimat masantren di Ajimat di Rancaekek ditendai di Jalan Samsat lurus di Jalan Samsat Rancaekek mah tangke manggihan imahna lantena 3 mewah eta mah kantor Samsat lurus kapan can beres ngobrol oge atuh jadi di Jalan Samsat mah lurus gitu tangke aya mobil mewah ngajajar eta mah mobil batur lurus kayak pondok pesantren tahfidzul Quran wa dakwah Azimat Dai Indonesia ngaraji di dinya tong sieun ku budug da cenah masantren teh sieun budug mun masantren budug eta teh budugna jadi barokah semakin di santri loba budug maka semakin loba gagaro loba barokah manya loba budug loba barokah anger bakal loba gagaro nah ngan budugna ngabarokahkeun ka indung bapana bakal asup ka surga gara-gara kubudak atuh manya asup ka surga kubudug asa teh kudu barudak masantren tong sieun kubudug nya oke daya oge masantren ti leutik da imah masantren teh ti umur 6 tahun tapi kan ka ayeuna masantren kene teh boga budug ngan tapakna loba matak ibu-ibunya jeung bapak-bapak kudu boga cita-cita hiji-hijieun budak teh jadi diajengan
pasantrenkeun ti ayeuna pasantrenkeun tong sieun eueuh bekal. Insyaallah lamun budak di pasantrenkeun bekal mah bakal nuturkeun rezeki bakal ngocor. Amin atuh. Sate boga bekal kolot budak mah moal kalaparan di pasantren. Siga abdi baheula mah santren pun bapak telat mere bekal duit beak mam bingung ayeuna kumaha neangan urut batur we. Sangu urut batur dikumpulkan, diperulukan ku uyah. Alhamdulillah, tengeuna. Tapi itu kenikmatan yang luar biasa. Waktu dibeakeun ku ngapalkeun, bari gagara oge, nikmat. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala wa fi'alan. Walaupun talaran teka talar, budug ledeh, ngeunah. Itulah para pencari ilmu. Alhamdulillah. Budug anu ledeh barokah nu ngocor gitu. Ayeuna mah titipkeun heula we budak teh ka pengajian nya. Tong sampaikeun ka budak teh teu neangan ilmu sama sekali. Sok abdi rek nanya ibu-ibu, sieun teu ningali kalakuan barudak ayeuna? Sieun ningali kalakuan barudak ayeuna, Bu? Lamun teu dikenalkeun ka Allah jeung ka nabina budak urang teh bakal cilaka. Mata tong sampikeun ka indung bapa teh ngantep kanu jadi barudak urang. Lingkungan nu alus teh eta teh jadi penentu budak soleh jeung henteuna. Tidak ada lingkungan yang terbaik kecuali lingkungan majelis ilmu. Sok pasantrenkeun titah ngaji tong sabikeun ka budak teh nalongkrong di jembatan mata belekan rambut acak-acakan kutu murulu bari maraen gitar nyaranyi teu pararugu baby bala-bala baby bala-bala maraen ti kotok anu kasarupan cacing kapanasan gametku dasti geuleuh aing barudak ayeuna amin mata barudak ayeuna mah boga lanian kit zaman now buuk di beureman beungeut di beudasan di beuheung barudak ayeuna jadi barudak ayeuna mah loba gaya eueuh kabisa Allahu akbar dimohe irung dipirsi otak miring ceuli ditingis calana tibalik Allah roket di rantean, hari modal di tengah sawah. Ayah barudak nu kitu. Amit. Coba mun budak teh bisa ngaji. Maca Al-Qur'an, nalar Al-Qur'an. Insyaallah bagja tur ngabagjakeun ka indung bapana. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua cenah tah amalan teh nu katilu amalan anu kudu diperhatikan dina ngamanfaatkeun sesa umur urang teh nyaeta amar ma'ruf nahi mungkar tong bosen berbuat ngajak kahadean tong capek ngalarang kabatur kana kagorengan. Halo contoh hayu urang ngaji kan eta teh kahadean mun batur nyieun kagorengan dicarek eta teh nu disebut amar ma'ruf nahi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lamun kurang mampu ngajak batur hade ngalarang batur dina masalah kagorengan maka eta jalma termasuk jalma-jalma beruntung. Amin atuh. Sok Bu manfaatkeun sesa yuswa ibu nya cing resep ngajak kahadean jeung berbuat kahadean ka salaki dari pamajikan mah seueur pisan ladang amal teh nalika pamajikan ngabungahkeun salaki eta teh jadi amal soleh jeung pamajikan. Amin atuh ibu-ibu. Bayangkeun senyum seorang istri dan seorang istri di hadapan suami itu akan jadi pahala buat istri. Osok senyum ibu-ibu osok lamun dibere tah eta jadi beda duit mah boro-boro hayang senyum ningali beungeut oge sareng seuk. Aya nu kitu amit. Dan di hadapan salaki eta teh jadi amal soleh yang pamajikan. Osok dandan di hadapan salaki. Osok mun kana undangan jeung ka pasar. Di hadapan salaki mah anger we paburisat Bu acak-acakan. Kutu muruluk kali kutang pegat. Kalek bau bekok ka gede amit. Aya nu kitu di dieu. Dandan anu jadi kahadean teh nyaeta dandan di hadapan salaki. Tah pipi teh bedakan make bedak cempaka. Bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Anabella.
awak make parfum Casablanca sok sanajan eta beungeut ciga Dracula baik nggak apa-apa yang penting suami bahagia alhamdulillah gitu nuntong mah kaleuwihan cek dai kudu dandan teh kahadian tapi kaleuwihan dandana Allahu akbar karim eta halus-alusna menang di aloh dikurut ganti ku patot diukir segede galangan sawah keluar imah kahujanan atuh muruluk patot aya nu kitu sudahlah jangan berlebihan biasa saja halo tuluy pamajikan teh resep bara bere ka salaki teh teh jadi kahadean teh siga kieu salaki keur cicing bere kopi bapak pilih haus bapak teu lah bapak mohon mama siapkeun bapak mangga mama teras bapak mohon mama gitu bapak pilih hoyong susu da aya mama we ngadamel mangga atuh mana sok mangga mama teraskeun bapak mangga mama ibu mere kopi mere susu teh jadi amal soleh jang ibu amin atuh bu ibu osok masihan susu kasih bapak susu nu mana atuh teh susu nu ieu ibu susu cap Indomie susu cap bendera tetapi susu cap tah eta susu cap eta mah tong adaguan dipentak tapi kudu hidang sorangan dibikeun bapak mama hayang loba amal barade gitu majikan asalkan ditawaran majikan gitu teh pohara gede ganjaran teh bu da ibu mah boro-boro ngasongkeun gitu atuh udah digeroan oge kadang api-api teh kadenge salaki geus ngode supaya disampeurkeun da teh ngarti pamajikan ayeuna mah padahal teu pira ngodena teh ku batu der pamajikan teh mawa komik lamun salaki batuk eta teh ngode hayang digabrug buru-buru deketan pamajikan teh kudu ngadeuketan salaki ngode kitu teh buru-buru pamajikan teh ngadang danan diri rek naon ngadangkak ece tong langsung ngadangkak dandanan heula diri salaki oge kaluman ari langsung ngadangkak mah paling salaki teh ngadat mama naon ngadangkak bala kurud kadinya ibu hari ini jam sabaraha ibu Allahu akbar tos setengah salapan tos sajam yo halo tos sajam yo sajam deui siap 2 jam deui 3 jam deui 4 jam deui ari batur rek dikumahakeun jadi 4 jam batur bubar bagi-bagi waktunya nya amin atuh tuh hujan we mudah-mudahan hujanna jadi rahmat ieu masa kecelak 2 kecelak rek tepi mana bieu teh ngaji teh rek tepi ngasongkeun ka salaki eta teh amalan soleh nu paling gede ganjaranana mun jang salaki mah cing resep bara bere ka pamajikan tong cap jahe mere gehe mun salaki hayang loba amalna tong pedit ka pamajikan teh betul tidak aya salaki nu pedit aya cenah cing kompak aya salaki nu pedit berarti salakina egois naon mang ieu mah oh kalender yang nyingsinan burit berenannya ibu ayah sok konsentrasi deui wios biarkan hujan meripis yang penting ngaji tuluy amin atuh insyaallah semakin orang lila dina pangajian semakin loba ganjaranana jadi urang teh kudu bisa merhatikeun amalan urang nalika urang hirup di alam dunya nu kahiji naon we cenah amalan teh tadi teh poho deui amalan sok nu kadua poho deui amalan nu katilu poho deui amalan amar ma'ruf nahi mungkar cing resep ngajak kahadean jeung berbuat kahade insyaallah Neng Ratu sini naik lagi sini ayo sareng mamana ayo mamanya naik sini kita marhaba sebentar yuk bapak mana bapak
Sebelum marhaba, dai mau nawarin air. Ini ada air. Tah ieu teh air azimat, lamun dieukeut insyaallah moal haus. Bilih peryogi, ieu teh obat corona. Abi teh nyiptakeun cai. Hai nyiptakeun. Ngarubah cai biasa jadi cai obat, ngaranna cai alkali. Memiliki pH 9,8. Ieu teh alatna teh menang di Jerman abdi meuli euceul. Tah ieu teh merubah air biasa menjadi air alkali. Lamun dieueut bukan hanya menyehatkan tapi mengobati segala penyakit. Amin atuh. Anu damang ku cai ieu teh membuang racun dalam tubuh, melawan infeksi, memperbaiki organ tubuh yang rusak, menyehatkan jantung, menyehatkan kulit, wajah dan mata, mencegah sakit sendi dan peradangan, memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar BAB dan sistem pencernaan, mengurangi resiko kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal dan liver, menormalkan gula darah dan darah kental, menambah tenaga, mengurangi stres, mengobati diabetes. Nah, Ibu araya di dieu ya. Halo. Anu garadu panyawat eueut ieu insyaallah daramang. Ieu lamun di pasaran Ibu arapalnya cai alkali sabaraha sakieu teh 100.000. Kusabab ieu mah produk santri ajimat. Abdi gaduh pabrik nyalira hargana ngan 20.000. Harapanana naon jamaah teh calalager daramang. Kamari diangge terapi corona alhamdulillah dararamang. Tah pilih hoyong mangga niatna kudu niat jariah. Niat naon cenah Bu? Jariah sabab hasilna jang masjid hargana 20.000 nu hoyong mangga nu teu kudu. Tah ieu mah kalender ABC Majalaya ieu teh. Tah kan ieu teh Kecamatan Majalaya lain. Tah ieu teh ABC Azimat Biker Community akan menggelar tablik akbar, manehna butuh dukungan supaya jamaahna merenang ganjaran. Jadi ieu barudak Azimat Biker teh membuat kalender yang ditempelkeun di bumi, aya foto dai, aya foto ketuana. Tah ieu mah jang nyingsiran beurit jeung cucunguk meureunnan. Hargana 5.000 ieu mah moh hoyong mangan henteu kudu sawios. Tah ieu mah 5.000, tah ari cai mah 20.000 niatan jariah insyaallah jadi amal sadayana. Amin atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Diserangan ku sholawatan siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
Mana suaranya? Kulon kali kulon, wetan kali kulon kali, tengah-tengah Nurabari. Saiki ngaji sesaya ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah sini Neng Ratu sini. Sini kita sini teh. Mana? Berarti Sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina fakhtar
dimakan Ratu dari ayah. Ya, didoain mudah-mudahan panjang umur, solehah, jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, menjadi ahli ibadah, jadi ahli ilmu, menjadi kebanggaan dan kemuliaan ibu ramanya. Sadaya mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Diri yang solehah menjadi ahli ibadah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih hatur nuhun sadayana cindaramang paranyang yusa sadayana. Abi bade teras kana Glasari, jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada acara lagi. Ada penceramah lagi ya. Ada penceramah berikutnya insyaallah sahabat seperjuangan pengerja Ustaz Wildan. Tong waka kamana-mana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Nama hijinya jantan hiji deui kersana mukarram Al-Ustaz Wildan Almanan sekarang lagi di Cisewu. Itu lakonnya panjang Bu, tapi nyantai aja ya. Karena tadi kita menghormati memaklumi acara yang sangat padat. Jadi tadi belum sempat acara secara formal ya, jadi belum ada mukadimah, belum ada lain sebagainya. No eta painten dina sangat sambil ngantos kersana mukarram. Ieu cenah acara orang kawitan ibunya. Ini hujan. Tiasa dipali dia sapalin tah, dipali dia asa tertibnya. Biasa macam kapal payun ibu cana korsina. Di sareatan maatos nani hujan tetap turun, mudah-mudahan sing lebat karena hujan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Separuh tanya kalau ngana waktos acara orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-qaili fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidinal amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.